Sampurasun. Salam karahayuan, salam kawilujengan kanggo wargi-wargi sadaya anu dipikaasi di lebet nami Gusti Yesus Kristus. Tangtos abi yakin nugrah hati Gusti salamina nyerangan ka urang sadaya. Wargi sadaya anu dipikaasi di lebet nami Gusti Yesus Kristus, danget ayeuna abdi bade medar perkawis umat Gusti. Saha anu sebatkeun umat Gusti teh? Naon cirina jalmi anu sebatkeun umat Gusti teh? Hayu urang bade maos dawuhan Gusti anu dicandak dina hiji Petrus pasalna anu kadua ayat anu ka-10. Ieu ungelna dawuhan Gusti. Tadina aranjeun teh lain umat Allah, tapi ayeuna mah jadi umatna. Tadina teu terang-terang yen Allah teh sifat kurnia, tapi ayeuna geus meunang sih kurnia. Wargi sadaya anu dipikaasi di lepet nami Gusti, dawuhan Gusti nyebatkeun ayeuna urang disebat umat Allah. Tangtos nalika urang uninga karena jati diri ieu henteu kaleuwih upami urang ngaraos reueus, ngaraos bagja lantaran urang diangken ngajadi umat Allah. Tapi hal anu kedah kauninga ku urang, jati diri urang salaku umat Allah teh sanes hasil usaha urang, tapi kumargi sih kurnia Gusti. Puji syukur ka Gusti, hatur nuhun ka Gusti anu parantos ngalayakeun urang ngajanten umatna. Sok sanaos disebatkeun ku dawuhan Gusti, tadina mah urang teh sanes umat Gusti. Nah wargi sadaya anu dipikaasih di lebet nami Gusti Yesus Kristus, tangtos anu janten pasualan sanes identitasna salaku umat Allah. Tapi identitas ieu upami saukur pangangkenan anu kaluar tina baham urang, barijeng henteu aya teu tiasa dibuktikeun tina prak-prakan kahirupan, tangtos identitas anu teu jelas. Janten anu kedah ngajanten patarosan kang urang sadaya kumaha carana atanapi naon cirina anu kedah aya tina diri urang nalika urang janten umat Gusti. Nah wargi sadaya aya 5 hal anu ku abdi bade dipedar perkawis ciri jati diri salaku umat Gusti. Ciri anu kahiji nyaeta percaya. Umat Gusti teh nyaeta jalmi anu percaya. Percaya ka saha? Percaya ka Gusti. Gusti anu mana? Tangtos ka Gusti Yesus Kristus. Hal naon anu dipercayana ti Gusti Yesus Kristus? Kahiji urang percaya yen Gusti Yesus teh Allah anu parantos gumelar ka alam dunya mijalma janten manusia. Anu kadua urang percaya yen Gusti Yesus teh parantos nandangan sangsara, parantos disalibkeun, pupus, dikurebkeun, teras oge gugah tina maot, teras munggah ka sawarga. Kanggo naon? Kanggo karya kasalametan, kanggo jaminan kasalametan keur urang. Naon deui anu kurang tiasa di ngajantenkeun urang percaya ka Gusti? Kunaon ayeuna urang percaya ka Gusti? Nah wargi sadaya jan jati diri anu kahiji dibuktoskeun ku hal urang percaya ka Gusti. Anu kadua nyaeta nampi Gusti sacara pribadi. Panginten aya bentena antawis percaya sareng nampi. Ari nampi mah berartosna ngahiapkeun Gusti kanggo ngalinggihan tina kahirupanana, ngajanten anu utami. Usik malikna aya tina panangan Gusti. Masrahkeun diri ka Gusti. Sagala halna dikontrol ku Gusti. Sae pamikirna
hatena jeung prak-prakan hirupna. Gusti kedah janten anu utami tina dirina. Eta hartosna nampi Gusti sacara pribadi. Anu katilu ciri jati diri anu iman ka Gusti atanapi ciri jati diri anu sebatkeun umat Gusti nyaeta hirupna sapagodos sareng pangarsa Gusti. Hirupna numutkeun dawuhan Gusti. Jadi upami kapungkur hirup nurutkeun kahayang nyalira danget ayeuna mah dawuhan Gusti anu ge janten patokanana. Dawuhan Gusti anu ngajanten arahanana, dawuhan Gusti anu janten pagerna. Berarti hartosna kumaha urang cara memperlakukan dawuhan Gusti. Dawuhan Gusti kedah diaos. Dawuhan Gusti kedah direnungkeun. Dawuhan Gusti kedah dilarapkeun. Tabuktos anu katilu. Hirup jalmi nu sebatkeun umat ka Gusti, hirupna numutkeun pangandika Gusti. Ciri nu kaopat nyaeta janten murid Gusti. Tangtos urang tumaros, naon maksudna janten murid Gusti teh? Upami tina istilah guru, guru teh digugu jeung ditiru. Nah ayeuna saha guru urang? Gusti Yesus. Berarti anu kedah digugu jeung ditiru dina prak-prakan hirup urang teh saha? Ya Gusti Yesus. Ajaranana, piwurukna, tuladana. Salaku murid Gusti Yesus, urang kedah manco kana naon rupi anu diajarkeun ku Gusti Yesus. Tah eta nu kaopat. Nah anu kalima, ciri anu kalima janten umat Gusti nyaeta nyaksikeun ka asih Gusti, ngajari saksi. Naon rupi pangalaman hirup percanten nampi eta disaksikeun ka anu sanes. Tujuanna naon? Supados anu janten umat Gusti teh sanes mung urang wungkul, tapi anu kiwari jalmi anu sanes teu acan percanten Gusti ge ngalangkungan urang aranjeunna tiasa janten umat Gusti. Nah ku kituna wargi sadaya anu dipikaasih di lebat Nabi Gusti Yesus Kristus, kasimpulan ti abdi danget ayeuna upami urang bagja reueus diangken ngajadi umat Gusti, ayo urang pintonkeun yen urang telaras umat Gusti ngalangkungan 5 ciri tadi. Supados pangken ieu teh sanes mung saukur pangken urang tapi oge luyu sareng dawuhan Gusti. Gusti ngaberkahan. Ayo urang pungkas ku doa. Gusti Yesus hatur nuhun upami dawuhan Gusti negaskeun yen abdi sadaya kiwari diangken umat Gusti. Mugia pangangkat ieu Gusti sanes mung saukur kaluar tina baham tapi dipintonkeun tina prak-prakan kahirupan abdi-abdi sadaya. Pasihan kakuatan, pasihan patekadan kanggo nerapkeunana. Mung dilebet nami Gusti Yesus Kristus abdi nyakeun panada sareng ucapan syukur ieu. Haleluya. Amin.